Gini lah mah jadinya etik kan kumadi. Puguhan ku serobi euy. Oh nya pantesan atuh. Yo abi oge eta hayam meni erep sia ku lasun. Meni segala rupa-rupanya bi anjir ini. Heueuh keheul bibi madaan. Mantak isunga bibi arek ngingu lasun mah ngingu hayam lah. Rege lasun cenah. Ide yang berlian anjir. Bener bi alus. Tapi di mananya meuli anak na eta anak lasun. Aslina ya terek meuli. Ngari aya dilieun mah. Teuing atuh di mana bi anjir. Eta di hareupeun SD geuning asup aya. Anak hayam eta mah. Anak hayam warna-warni. Eueuh, anu dagang anak lasun warna-warni mah eueuh. Bari lagi atuh jang naon bi. Rajang diinguk, bonganan ari ngingu hayam erep ku lasun. Yang mending kada ngingu lasun mal bikin hayam oge. Heueuh nama anjir. Ngan aing ke ngaliwat meureunana nya ngahakan belum lasun meureunana. Aya wae ya anjir ya. Lasun angora. Lauk teu tiris di mana peurang peuting we hayoh ngojay tu hanjat-hanjat. Wah, jadi si ieu ge lona jigana mah. Cek aing ge ubar teh hakan kos. Ya guys ya. Lauk aja diajak ngobrol ku si ieu mah ampun teh. Maneh keur ngobrol naon di jeung lauk kos? Masih masuk tara habis pikri berat ini. Pikir kos. Oh tak eta. Tara habis pikir eta keluar Lauk kos, pan ieu mah lauk, setah hirup lagi na jero cai. Mah jadi luak. atuh kira kadar salah saeutik. Jauh kos, jauh. Montong dirubah-rubah kos lah. Aing lieur anjir kana babatokna ieu. Naon sih anu teh habis pikir ku maneh tina lauk naon sih? Wah kosi masak sakapeung mah berat. Kuatir euy ku lauk teh. Kuatirna Urang peuting geuranya. Hayo we ngojay teh hanjat-hanjat meureun tirisieun. Pan alamna meureunan si teh kodratna lauk mah si teh kosim ampun. Wah sakapeung mah kosim sok hayang meulikeun baju ningan berat. Atuh meulikeun baju anjir. Baju didinya alus berat cocok meureun jang lauk. Nya alus atuh baju aing mah eueuh nu goreng teh. Pan ieu bahan jersey lin. Eueuh deh. Tah, ai jersey kan sok dipakena panas berat. Lauk tirisieun. Pas. Anjing ngaledek sih. Banget sih hejo bagedon tah anjir. Sorry anjir, ieu produk device kos. Make bahan jersey Milano premium nyaho. Moal panas teh. Parah anjir. Ya. Bahan jersey Milano premium kaleuwihanana didinya najan ningali tatangga meuli motor anyar, meuli mobil anyar, pamajikanna 3, didinya mah hiji keneh can beak-beak, didinya moal ngarasa kabanasan kos. Make baju tina jersey Milano premium awak tetep tiis kos. Hate paling anu panas. Tah eta kaleuwihan anu kahiji. Kaleuwihan anu kadua, tidak mudah kusut, kembali ke semula. Tidak meninggalkan bekas remasan, Bu. Arek teu keren kumaha. Kaleuwihan nu katilu, ieu najan sablon, bararadag tukang hareup, leungeun kiri kanan nya. Bis istrikana moal matak nyengled, moal matak nyolekat, nyinglid, jebleh, iri widil, komo pecah-pecah seperti cokor silaing anu roromeheun ieu. Guys. Jeung kaleuwihan nu kaopat ieu nu paling luar biasa. Device menjamin 100%. Nya lamun didinya meuli baju ieu, make baju ieu, beungeut yang tadinya hurik seperti beungeut silaing ieu akan menjadi hurung setelah memakai baju dari Device. Ta eta kaleuwihan nu edan. Tapi kan meureun mahal berat. Nya mahal. Mahal atuh kok. Pan produk premium ieu mah sok burukeun cekot situ tong ngeuleugeuh jiga orai sinuk kitu ai mah nih. Kumaha carana berat? Katro anjing. Atuh berat kosim rek check out 3 mah. Atuh 3 sakaligus sok.
bro ingin ditela lain saya tuh maneh cekot ajang saha jang lauk teh Lain atuh beratnya kaos kieu alus yang lauk yang kosim dong. atuh karunya pan cek maneh cenah tiriseun lauk sih teh Keun wae pikiran-pikiran teuing berat dulur lain baraya lain kayak deui we lauk mah. ya ay rempang sih ya maju ya wae ya limus sakereut lain heeh ayeuna geus boga kasibukan masing-masing meureunana euy rek jeung babaturan arek jeung dulur nih hayang kumpul teh nya euy Gampang berat. Lamun hayang kumpul babaturan jeung dulur mah kosim aya ieu ide rek dipake moal. naon Cobaan didinya geura maot berat. Dijamin tanu jarauh nu deukeut tatangga baraya dulur kumpul berat sok. sia we modar eta anjing ya pan modar masih teh teu bisa latihan teh kuya teu anjir semawat memawat we bal teh aya wae anjing si ieu ide teh padawat anjing parah situasinya Eta ye berat ngan budak soleh ogenan berat. Pan lamun maot cenah berat. Dikubur teh geus eueuh nyawaan budak soleh mah. ya si teh tong boro-boro budak soleh si teh ya sia oge najan musingkeun aing wal poe anjing jan aing darah tinggi sia ge ku aing moal dikubur anjing cang modar mah anjing parah si kosim ieu anjing ya cek aing ge eta ulah dieureunnan anjing ngadahar balado simeut teh si teh montong anjing montong dieureunnan lagi celak si masirah eta teh ieu kurang ieu teh balado simeutna aya wae anjing si ieu ampun teuing aya wae ya anjir ya cak cekai pokoknya cak cekai anjing kebae lah salah ge anjing saya tadi salah wae Anu disebut salingkuh kumaha di Brad? Pedah didinya mah geuning Brad. Rumah tanggana Brad katempona samawa Brad. alhamdulillah amin uang gitu Pedah didinya mah kamana-mana ge dibawa we Brad. nya atuh da anjir tenan di imah mah si bulukan aya maneh mejikom lain atuh mojikan Tapi pamajikan Aceng mah Brad. Kadar Aceng ngojek geura Brad. Meni sensitif manehna teh Brad. sensitifnya kumaha Eta cenah ge Aceng ngomongna aya pikir kadua leutik cenah ge Brad. ya terus Padahal mah eta teh nu dibawa ku Aceng teh tetangga Brad. Kadar dibawa ngabaso Brad. kadar nya anjing dibawa ngabaso nya heueuh atuh si teh pasti bakalan aya pikir kadua leutik pengojikan maneh parah sih mah Gede Brad. Berkona gede Brad. Ujurna mah komo bahenol tah. anjing please ceng ya anjir pikir kadua leutik teh eta teh paribasa sih teh maneh boga pamikiran nya jeung boga pamikiran sejen dina pamikiran eta teh nyaho teu kitu pamikiran sejen teh pikiran pamajikan maneh bogoh ka eta awewe nyaho teu kitu sih teh teu ngarti paribasa acan saleceng mah ampun teuing parah aing aya wae ya anjir ya bolong kutilang bala bunyi